Sasendok dahar tuh, sasendok dahar. Kira aku kudu dahar ya. Aduh. Kumaha jeung jawab orang jeung Reko sakumaha. Royko Pak, Royko sasendok makan. Atuh meureunna bingung kuing. Gurih meureun. Aku mah. Sing balik atuh ngabecaan teh. Mun abi reres Pak, abi reres gitu resepnya Pak. Abi tiap dinten Pak icaran banos Pak. Upami langkung ti kitu teh Pak. Bisi gua kagurihan teh. Jadi pas Pak gitu maksudnya. Jadi kumaha ukuran? Kumaha ukuran? Oh, lamun anu jangkung. Nah, kan jangkung kan. Kan cek bapak kumaha ukuran? Sanes jangkung, sanes. Ukuran kumahnya. Penek. Iya, Pak. Kapan cek bapak tadi? Lamun hayang gurih kumaha ukuran? Nu penek nu jangkung ukuranana. Bade naroskeun resep, Pak. Resep Mohon. resep apa Pak? Manawi gaduh resep banos. Oh, bandos. Mohon. Mangga Pak, ada mau dikirimnya Pak. Mangga. Kalapa? Oh, kalapa. Mau kalapa? Sanes kalapa, memang naroskeun banos. Mau bandos, pernah mau kalapa? Oh, kalapa. Kalapa. Harus gurih. Oh, nah kana gurih. Mun Pak, pamit di kalapaan mah teu gurih Pak. Resepna kumaha? Mun tarigu Pak. Tepung beas, terus mau masako, terus mecin sakedik, uyah panginten Pak. Tah upami uyah panginten sasendok makan. Kurang kan? Ukuran teh. Sasendok makan. Manya wing kudu ngadahar uyah. Kapan anu ditangoskeun lagi Pak Abi mah? Resep. Nah, ada uyah. Maksudnya kan resepin. Nya resep. Mun uyah na teh Pak. Sasendok makan. Sasendok kudu didahar ku wing. Sanksi kan kerja Bang. Kerja Bang. Dimakan teh naon? Dahar. Heeh. Sasendok dahar tuh, sasendok dahar. Kira aku kudu ngadahar uyah. Kumaha dia jawab orang jeung Reko sakumaha? Royko Pak, Royko sasendok makan. Atuh meureunna bingung kuing. Gurih meureun. Aku mah. Sing balik atuh ngabecaan teh. Mun abi reres Pak, abi reres gitu resepnya Pak. Abi tiap dinten Pak icaran banos Pak. Gitu Pak ukuranna. Ukuranana gurih. Mohon. Oh. Maksud teh upami langkung ti kitu teh Pak. Bisi gua kagurihan teh. Jadi pas Pak gitu maksudnya. Jadi kumaha ukuran? Kumaha ukuran? Oh, lamun anu jangkung. Nah, kan jangkung kan. Kan cek bapak kumaha ukuran? Sanes jangkung. Ukuran kumahnya. Penek. Iya, Pak. Kapan cek bapak tadi? Lamun hayang gurih kumaha ukuran? Nu penek nu jangkung ukuranana. Kalau penek nu jangkung. Maksudnya ukuran supados bisi kagurihan gitu. Hayang pas. Kagurihan. Ulah gurih. Ame pas. Ngarah mah pas. Tah eta. Diukur. Nya kena diukur. Sapantar. Sapantar. Sasendok makan. Ontoh. Ya Allah Gusti. Bung aing kudu ngadahar senok mah tuh. Lain senok di lembok lain. Sia teh. Kudu kumaha? Aing gumurih nu kumaha atuh? Aku bari kumaha? Sanes gumurih mah 40 poe, Pak. Oh. Eta mah anu gumurih. Oh, jadi abi kudu neangan gumurih. Astagfirullah. Kumaha tuh, Pak? Eta kunaon dikerok, Pak? Apaan supados bodas, Pak? Supados bodas. Oh, mulus. Dikerok teh bisa bulu-bulu gitu kan. Karena dikerok kan senaleunang, Pak. Abi mah lamun lebet angin teh sok ku koin dikerok teh. Dikerok sok ku koin. Asup angin naon teh? Angin. Lain asup angin, Pak. Asup angin mah ku koin, Pak. Di mana-mana oge lain ku parut. Dai malin asup angin, Pak. Lain asup angin. Lain. Naon? Nah, Bapak mah cengkeun bisa nari. Dia mah ngerok nu koneng na dikerok. Nu koneng dikerok. Koneng mah keur samara. Nah, koneng samara. Iya tuh, Pak tuh, koneng tuh. Lain eta mah kalapalin koneng. Bapak terang ieu, lamun diparutkeun kumaha? Teu nyaho kitu rasana diparut. Lamun teu apal ku abi wong parut. Parut kumaha? Nya beungeut. Bapak wong parut ku Jadi abi. marut ka urang. Kapan teu apal bieu cenah. Dipinya diparut ku aing sia. Ini mah. Goblok sia. Kamu dagang sama Kamu kan. Mana nu ngalirkeun sia teh? Aing tadi kurang kumaha aja bener-bener. Karena gumuri. Sup angin segala.